Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun dejara carios Jaka Sakara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kana dongeng emang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinderangan batin dilalancarkeun sagarupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukrep-sukrep. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Enya kaharti ki. Cek si Jaka Sagara unggut-unggutan tanang ngareti kejadian-kejadian aneh anu tumiba ka si Jaka Sagara teh lain ukur sakali dua kali. Prabu Nagabantaka anu dipuntangan tulung ku Kiwarja teh teu eureun-eureun nitah para jurit napikeun ngakalakeun ngalapati si Jaka. Lantaran prajuritna gagal, laju nitah Senopatina. Senopatina oge gagal, laju marentahkeun ka batina. Malahan masa Padapatina oge gagal, Prabu Nagabantaka anu harek langsung turun pikeun mayahan si Jaka Sagara. Amun Gusti sanaya daya teus dayang, Sim abdi oge henteu mampu mayahan eta si Jaka Sagara. Si Jaka Sagara teh budak anu sakti, sanes budak manusia biasa Gusti. Kurang ajar balagu geusya. Sapira oge mayahan budak jelema sasiki aya ku hese-hese teuing eum. Nah saketina kumaha eta budak teh eum. Bet eueuh sia anu mampu saurang-urang oge. Piraku duku kaula anu turun langsung mah euy. Ampun Gusti panggawe buktoskeun kumaha kasaktian eta budak. Supados kauning aku nyalila. Sim abdi mah taak pokona mah henteu mampu pikeun ngungkulanana. Lianti dina pangaping nu jadi guruna. Eta budak oge jika kenging padang tayungan di kakuatan laut atawa ti pengawasan laut anu sejen nu ata-atan kasiasa kauninga di mana-manana saha-sahana tah kitu manawi Gusti. Prabu Nagabantaka maningah huleung bisa jadi ari kitu mah. Si Jaka Sagara teh aya ku hese-hese teuing di halapatina. Prabu Nagabantaka beuki panasaran, antukna mah nangtukeun sikepna arek turun langsung cenah saja ngabuktikeun sakaligus mayahan si Jaka Sagara. Sedengkeun anu arek dialapatina mah nyaeta si Jaka Sagara peuting eta teh keur aya di jero guha. Sabadanan padai rupa-rupa aji kasakten ti Kisariban nu jadi guruna. Tah eta ajian teh nyidem kakuatan seuneu anu kacida panasna. Kade ulah sambarangan. Lamun ditibankeun ka musuh teh sakurang-kurangna oge bakal geheng atawa jadi lebu. Jadi kitu nya ki, lamun kitu mah atuh ajian teh bisa dipake meuleum lauk. Hahaha. Enya ari uing hayang lauk teh teu moal hese, teu kudu nyieun seuneu durukan. Geus we make ajian ieu nya ki, langsung asak lah.
Hehehe, sok ka mana wae maneh mah Jaka. Nya nanaon atuh sapira meuleum lauk. Bet kudu make ajian sagala rupa. Ih, ari si Aki nya teu nanaon atuh Ki. Sakalieun hayang beuleum lauk teh moal kudu loba lila. Moal kudu hese kapanan sagarupa ge kudu make elmu ceuk Aki oge. Keur naon aya elmuna atuh. Hehehe, geus we lah. Urang pake meuleum lauknya Ki. Kisariban ukur gumujeng akhirna mah teu ngahula gepek we cenah harek dipake meuleum lauk mah ngarah gampang. Keur naon nya bener cenah elmuna. Ari kudu hese-hese nyieun sanedurukan bakal ngakan waktu kapanan tujuan nama sarua rek ngasakan lauk. Dina kayaan keur jongjon ngobrol di luareun guha teh kaayaan matak pikasieun. Sora angin maning ngaguruh, sora lambak bating galagar, laut teh kawas anu motah. Kapeung-kapeung kadenge sora guludug anu pating jelegur. Kisariban jeung si Jaka sagara teh surti lamun eta kaayaan teh henteu biasa. Lian ti beda ti sasarina karasa tina hawana oge aya tumalina jeung kadatangan bangsa siluman. Boa-boa cenah. Geus jodi we anu arek ngalapati si Jaka sagara. Alah, aya naon nya Ki? Boa-boa aya jurig deui dieu nu datang. Bakal maehan uing. Nya bener Sujang. Sing waspada jeung hati-hati. Karasa ku Aki nu datang teh nyidem kakuatan gaib anu pohara. Beda jeung anu kamari. Kade ulah gagabah. Tapi ulah arek sieun. Jika sing hareupan. Hitung-hitung latihan nguji pangarti, nguji pangabisa. Ceuk Kisariban ngajurungkeun ka si Jaka sagara pikeun gura-giro we kaluar mapa kadatangan musuhna. Ah, moal sieun uing mah Ki, heug ku uing bakal dising hareupan deui lah. Jurig araraneh teh. Nu kamari mah awakna teh jiga manusia wae ngan bae huluna kawas lauk hiu. Teuing tah nu ayeuna nu bakal datang. Nah kumaha rupana Ki lah. Uing jadi penasaran keun. Bakal dising hareupan. Laju wae si Jaka sagara teh kaluar ti jero guha mapa kadatangan musuhna. Kayaan di luar angin beki ngaguruh lambak laut memehan tepi kalawang guha tuh. Cicakan hangtung pancuh panona museur ka hareup. Jiga anu geus sidik geus awas ka cirim anu bakal datang. Bener we teh kung sila di hareupeun si Jaka sagara teh aya nu ngacang ngelek ngacirim. Orai anu kacida gedena. Aneh eta orai teh lian ti gede. Hulu orai teh teu ilahar kawas orai biasa. Ieu mah huluna teh kawas hulu embe. Aya tandukan maniranggaek. Eueuh eta orai nanahaon nya euy. Hehehe. Aneh kitu. Moal kitu sia teh orai hasil tina merkosa embe euy. Campuran turunan embe. Reun orai we mbak maneh mah euy. Ceuk si Jaka tumanya we manehna mah henteu sieuneun teuneng ludeung. Gagabah sia kaula mah nagabanta kadeuleu nu ngawasa di nagara urat batu. Aing bangsa orai deuleu lain turunan embe euy. Jadi maneh teh bangsa orai nya teu pantes euy. Jeung ti nagara urat batu sagara rupa. Maneh mah pantesna ge orai we mbak. Nya ti nagara urat aret. Maneh mah turunan embe, turunan domba. Prabu Nagabantaka manibun celik atuh bakating ku amek panona ngempururung letahna elel-elelan. Tapi henteu matak sieun pikeun si Jaka sagara manempona teh lucu we nu aya. Da eta atuh letah orai teh letahna kawas letah embe. Henteu kawas letah orai anu nyagak.
Ari sorana mah mani matak pikasieun da eta mani ngagerem, matak ngagetarakeun jajantung. Kurang ajar sia Jaka. Peuting ayeuna sia bakal binasaeum. Rasakeun budak edan. Kituna teh laju aya naga bantaka teh narajang. Buntutna rek mabuk hiuk jeleng Jaka teh rikat ngajaul oplos atuh sapuan buntut orai teh nyamos. Bari sakilat nibankeun ajian nu tadi geus diyakinkeun hiuk dampaleungna teh mata dipake neungeul kana buntut orai. Jebrot gurubuk. Prabu Nagabantaka teh mani ngagurubuk karasa buntutna teh panas. Ai bisa ngalawan ulah kaduhung sia kurang ajar. Rasakeun dayem. Dina sungut Prabu Nagabantaka teh aya anu kaluar. Ngabura lain ku seuneu ieu mah tapi jika cai we meureunnan wisa. Kentak si Jaka Sagara teh ngagajleng atukeun kana batu karang. Balukarna mani pohara batu teh nepi ka leeh jadi cair ku ampuh-ampuhna eta wisa. Si Jaka beuki hati-hati lamun di sing hareupan teh cenah lain jurig samanea, lain jurig biasa leuwih gagah batan anu kamari. Sadar kana kaayaan, si Jaka oge mimiti ngawatek ajian-ajian ampuhna anu khusus pikeun ngungkulan kekuatan gaib. Basa Prabu Nagabantaka ngaburakeun Dewi sana. Kiwari mah henteu disingkahan ku si Jaka Sagara tapi dipapak we ku Aji Bayu Bajra. Balukarna anu nyebrot tina sungutna teh kalah kamalikan deui. Ngabura kana beungeutna puguh we atuh manila mokot. Tapi untung we henteu jadi matak da puguh ngabura kanu bogana. Hai, nanaonan sia kurang ajar. Karah kamalikeun. Beungeut aing manila mokot. Rasakeun deuleuh ayeuna mah sia bakal cilaka deuleuh. Kituna teh Prabu Nagabantaka mimiti ngawatek aji ka saktena. Sadar lamun di sing hareupan teh teu bisa dianggap enteng. Sabada ngawatek ajian kayaan teh jadi poek mongkleng buta rajin teka tempo curug-curug acan. Bakat tinggu poek atuh si Jaka oge. Manehna teh panonna teh henteu bisa nempo naon-naon. Ngan bae ari panon lahirna mah kapan seukeut. Henteu geumpeur sanajan kaayaan panon henteu bisa ningali lantaran poek. Panon batina bisa apal kana naon rupa anu arek dipilampah ku musuhna. Katempo eta orai si Nagabantaka teh ngaleor ngadeuketan. Arek ngaleg-leg sungutna mani calawak. Letahna mani elel-elelan. Gentak atuh basa sungut orai geus nampe. Ku si Jaka teh dibabuk lebah letahna yuk jabrot koceak. Prabu Nagabantaka teh ngoceak karasa letahna teh mani panas jadi keras. Ngomong oge jadi balelol. Tuh kan bener siama orai turunan embe. Kapan cek bieu oge maneh teh embe-embean. Sok si arek kumaha deuleu euy. Dasar siama orai turunan embe. Kulang ajar lajakeun sia unak edan. Sok sia gerak ketrukeun sakabeh pangarti jeung pangabisa teh maneh. Nagabantaka. Sia mah bener berarti turunan embe euy. Embe deui kalapa biji cucu ngap. Boa-boa sia mah bener hasil tina merkosa embe. Bapa maneh teh geus merkosa embe euy. Demi ngadenge kitu si Nagabantaka teh beuki muncak amarahna.
kiwari tegis nemongkeun di wawasena ningalikeun di kasaktianana. Dina sungutna aya kakuatan anu nyedot kana awak si Jaka Sagara supaya kabawa asup kana sungut orai laju diasupkeun kana beuteungna. Puguh we atuh si Jaka teh maniti babaregeg nahan ulah nepikeun ka kasedot. Alah. Aduh. Alah. Awak aing kasedot kieu. Cilaka kayak kieu mah. Aing bakal dihuapkeun taku si kurang ajar teh. Aduh. Alah. Aduh. Si Jaka Sagara teh sate kapoloe nahan, tapi oroka aya anu nyedot teh beuki tarik beuki kuat. Meh-mehan kiwari teh asup kana sungut orai. Memeh eta kajadian dak dumadak aya kilat anu nyamar kana kulo orai gelegar balukarna orai teu nepikeun ngagibeg. Sungutna nu calangap kiwari mah jadi balem. Si Jaka teh kiwari mah geus leupas hanteu kasedot ku eta orai. Bareng jeung balemna sungut orai ngong kadenge suara anu ngabejaan. Suara tanpa katinggalan ukur kadenge nanti ku si Jaka Sagara we wungkul. Teunggul cenah eta panonna kencang gerak teunggul. Si Jaka hanteu talangke laju we peureupna teh dipembatkeun dipake ngahantem neunggul eta panonna orai jabrod. Koceak si nagaban taka teh ngoceak bari awakna teh ngulapes leuleus kawas anu beakeun tanaga. Kawasna bae beunang titik kalemahanana ngajadikeun Prabu Nagaban taka teh teter leleh cacaten. Tekung sila les wae ta ciri morai teh ngihles leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Si Jaka Sagara teh ukur merhatikeun sakedapan mah bari ngahulang nah saha cenah nu geus mantuan teh. Lantaran dak numadak aya kilat anu nyamer kana eta ulu orai, cing deui kadenge sora tanpa katinggalan anu ngabejaan kalemahan musuhna. Geus aya nu mantuan di we ka uing teh nah saha atuh. Tapikeun teu paduli saha-sahana mah. Eta mah cukang lantaran wungkul. Hakikatna mah kapan? Nya uing teh ditang tayungan keneh we kun Maha Kawasa. Cek si Jaka laju we ngaleos asup deui ka jero gua. Kasampak isariban teh keur diuk silam langun anu tenangna keur teu salembang. Umeh bieu si Jaka teh geus adu hareupan jeung musuhna. Rebes kilah. Nu datang bieu mah orai ngan matak aneh. Eta hulu orai teh jiga hulu embe ki. Syukur ari geus bisa ngungkulan mah. Nya ayeuna mah gerareureugkeun. Mugia wae isukan mah geus moal aya deui anu datang. Pikeun ngaroga halaka maneh. Nya dah-dahan we kilah isukan mah aman. Eueuh deui jurig nu datang. Arek maehan uing. Uing ge ieu teh puguh geus tunuh. Dek sare heula we kilah ari ngalawan jurig tunuh mah uing ge teu sanggup ki. Nya hambek ayeuna mah gerareureugkeun gerasarekeun. Sarua kikesanyana mah geus tunuh. Atuh duhanana teh pating golek geus sare we dina luhureun batu dembrak anu ukur di alasan ku pasir. Bantana oge ukur buntelan we estu saya ya. Reup duana teh geus paleureum malahan mah geus tibra geus tilem dina alam impiana sewang-sewangan. Bener we beuting isukan teh geus eueuh jurig anu datang. Netelageun kayan teh geus aman. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang kocapkeun di pilemburan. Sakabeh bangeusi lembur kampung Ujung Genteng teh kabeh ge keur pahibut lantaran ngelandangan kasakit anu aneh.
Meh saimah-imah pangisi lembur teh ararateul. Ari eta ateuna teh manihan teu katahan matak keketret we teraju menepikeun ka balai gesek. Diubaran mah diubaran geus dicobaan ku itu jeung ieu. Tapi ateul teh hanteu daek leungit. Alah, teu kuat ece mamani ateul kieu Ujang. Aduh, panggarokeun ieu ece. Sarua ce abi ge ateuh. Alah, mani teu kuat kieu. Hehehe. Nah ateuh lebah mana ce? Kan ku abi urang garo. Panggarokeun Ujang, panggarokeun ya. Ateuna teu kuat. Aduh. Ih. Alah ce. Halik-halik atuh. Ku abi urang panggarokeun ari ateuh mah. Nya ka dieu Ujang gancangan panggarokeun. Nya heujeukeun. Alah, nanaonan Ujang arek merosotkeun samping ece. Ece mah lain ateul lebah dieu. Tapi na tonggong Ujang. Dina tonggong, wanya teh lebah dinya. Hehehe. Alah hampura ce atuh. Tah Ujang meni geunah tah alah. Alah, kan kade ulah tarik teuing nepikeun ka baleksek kugun na ping-ping mah ieu teh ah. Nah, atuh teh mani kacida-cida teuing. Nah, naon atunya sababna ece mah teu ngarti. Da mandi mah mandi unggal poe ieu teh. Malahan mah teu sidik 4 kali sapoe. Tapi nah, atuh teh mani beuki nambahan. Nya aneh bogo ge ce lah. Ateuh meh salah lemur ieu teh. Alah, tapi aya nu geus cager. Sa geus ubar we. Ka Kiwarja. Diubaran ku Kiwarja mah langsung cager. Jadi geus aya anu cager diubaran ku Kiwarja. Nya ce. Matak isukan mah arek nepungan Kiwarja we rek ubar. Ngarah gancang cager. Nya ngarah gancang cager isuk mah. Bareng we jeung ece urang tatambah ka itu ka Kiwarja. Gitu di antarana bae anu ngaranapan kasakit ateul anu aneh meh salah lembur kata Rajang adeul. Sabagian urang lembur aya nu geus carager lantaran cenah ubar ka Kiwarja. Puguh ge kapan eta kasakit teh ngahaja kasakit cieunan. Ngarah eta Kiwarja teh manehna teh bisa ngubaran urang lembur ku kitu namanya teh bakal boga jasa. Ngaranna bakal seungit dina raraga nari kesimpati urang lembur. Tapi teh saeutik urang lembur ge anu teu hararayang teuing cenah ubar ka Kiwarja. Lantaran geus pada apal kana ada tabeat eta Kiwarja. Pasti ubar teh lain ciata tapi kudu make duit alias kudu mayar. Teu saeutik urang lembur anu milih ngadatangan Kisariban we sanajan jauh-jauh oge didatangan. Puguh we atuh Kisariban ge mani kaget na kunaon cenah urang lembur teh. Bet ngaranapan kasakit ateul meh salah lembur. Ai, jadi kitunya. Cikan ningali kumaha eta ateulna. Tah ieu ki bogo ge nepikeun ka boleksek ieu yeuh. Alah teu kuat ateul teh. Leuwih marang batan ku hileud. Kulit anu ateul teu diperhatikeun we ku Kisariban. Kisariban anu seukeut panon batina. Aneh cenah laehan teu ilahar eta kasakit ateul teh. Lain kasakit ateul biasa. Ai, amuing, ieu mah lain kasakit ateul biasa, tapi kasakit jieunan. Tapi geus, ulah arek hayang nyaho ti mana-mana nama, ku aki urang ubaran. Kitu ku tante, nya ki enggak ubaran tos teu kiat ieu teh yeuh. Geus kitu mah Kisariban. Kunyam mapatkeun campe pamakena geus kitu mah nyokot pasir. Dibalurkeun kana kulit anu ateul aneh. Dak sakala ateul teh ngadadak leungit. Geus teu karasa ateul di we puguh we atuh. Mang Juna teh mani bungaheun. Alah, tos teu ateul geuning ki. Leungit sapada harita yeuh. Nya teh ieu ateul teh lain sakit biasa. Nya syukur ari geus sager mah. Eta kasakit teh lain kasakit biasa. Tapi kabeh kasakit kedap meureun geus kudu karandapan. Ayeuna mah syukur ka Gusti Maha Suci geus cager deui. Geus ulah arek mikiran di mana-manana datangna eta panyakit. Nu penting mah geus cager, muji syukur ka Pangeran. Dina kayaan keur jongjon ngobrol torojol sia kasagara teh nu anyar mulang ti sisi basisir. Barang nempo aya Mang Juna tu laju tumanya aya naon cenah. Geuning aya tamu.
Nah aya naon ieu teh Ki? Ieu mang curah teh tas tatambah. Uguh di lemur teh cenah ayeuna keur kata rajang kasakitan nyata kasakit adel. Meh salemur kata rajang adel. Kasakit teh lain kasakit biasa tapi kasakit jieunan. Kitu kutan teh. Aduh kumaha atuh karunya teuing meureun si emak di lembur pasti sarua ateul. Kudu gancang diubaran Ki kaya kieu mah. Uing kajeun nyelang balik ke heula we ka lembur. Nya bener pisan sanyana aki terek nita maneh pikeun ninit ka lembur. Jang ngubaran sakabe urang lembur tah kitu. Tah kitu sae Jang. Saya namanya mulang heula ka lembur ubaran urang lembur. Nya Nya uing rek balik heula we rek ngubaran urang lembur. Tapi ayeuna mah waktuna beak. Heuleuh mitra. Waktos na cenah parantos teu nyakapannya. Sagala urang tuna jajara carita si Jaka Sagara si anak laut duy ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakirangan emang saeuleuna ulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.